Rohman, kunaon sia marah-marah? Iya lo bateuing atuh mah nya hehehe na lo bateuing. Kuduna sakumaha sia teh? Yuh. Sakitu. Atuna teh ngabejaan tadi sia. Nya punten pada ieu cuman kayak gitu. Oh, sok. Suka teh ngarti ieu. Jumanta sok terus. Ada Astrid pun jadi cuma. Cerido ada Astrid ka hancur kieu sia teh. Sok. Oke. Beres? Sukses deh. Nah jadi kieu nya. Aduh. Bagus kan? Bagusan sesuai dengan permintaan. Tapi alasan mah asa sakituna eta sakitu kenaan percaya sakituan. Kita Apaan sahur ade jajang kedah kitu. Ada asri Aing saha we kumaha. maksudnya etana sih sakituna tong disebut geus we ngomong. Atuna lain ngomong Wawan. Lain bahagia siapa Wawan Karnawan sih. Wawan Karnawan nya. Lain naon sih dibawa deui sabaran. Sing dibawa deui sabaran. Oh. Ulah Wawan Wiwin atuh. Kan maneh. Inung budak. Sok, kumaha. Hah? Geus we. Oh, siap. Atuh lain ta tadi. Sok, Romlah. Jadi deh kita. Beres ya. Gimana, Dek? Gimana, Dek? Cakap, Dek. Gimana, Dek, konter? Gimana ada konter? Tukang pulsa itu mah dijelekong. Gimana, Ade? Meni hese ngarek ngahibur oge meni riweuh. Apaan ieu teh sesuai dengan permintaan lain riweuh. Geus keula. Bieu berarti panayakan teu ngarti. Teu ngarti kumaha? Ngarti keneh penonton cek aing mah. Aya penonton? Geus suk aing mah punten nya ieu nyungkeun bantosanana ka penonton. Mana tuh bade nyumbang mana bantosan Sanes. yang mengohang? Sareng. Bade ngabangun masjid. Sanes. Oh lain. Urang sasarengannya. Hehehe naku penonton we nya. Oke. Siap. Hehehe. Sakali. Oke. Oke. Tuaga, mat. Lain tua bangka, goblok. Asik. Sakali. Wah. Lebih kompak, Dek. Kompak. Sok rek ngamek naon kan ulah lajo. Kalau itu sebenarnya salah sih aing teu ngarti. Nu salah mah maneh. Nah, Huntu beak.